Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raskeun hanca deresan Akhlaqul Banin juz kahiji bab kaopat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Yajibu wajib naon ayata adaba yen beradab. Saha al-waladu budak lalaki min syughurihi ti letikna walad. Ahmadu ari Ahmad waladun eta budak shoghirun anu letik lakinnahu tatapina Ahmad adibun eta anu beradab. Walihaza mangka karena ieu yuhibbuhu mika cinta ka Ahmad saha abuhu bapana Ahmad wahwa sareng ari Ahmad ayudon deui yuhibbu eta mika resep Ahmad as-su'ala kana naroskeun an kulli syai'in tina tiap-tiap perkara la yafhamuhu anu henteu paham itu Ahmad kana syai'. Wa zata yaumin sareng dina hiji poe tanazzaha indit-inditan Ahmad ma'a abihi sarta bapana Ahmad pi bustanin di hiji kebon. Paro'a tuluy ningali itu Ahmad syajarata wardin kana tangkal ros jamilatan anu sae. Walakinnaha tatapina ari itu syajarah muwajjatun eta anu bengkok. Faqala tuluy nyarios saha Ahmadu Ahmad ma ali naon ajmala eta anu ngajadikeun ieu emak. Ajmala eta anu ngajadikeun sae ieu emak hadis syajarata kana ieu tangkal. Walakin tatapina limaza karena naon ya abi hei bapak kuring hiya ari itu syajarah muwajjatun eta bengkok. Faqala tuluy nyarios saha al abu bapa li annal bustania karena sayaktosna tukang kebon lam ya'tani eta henteu merhatikeun itu bustani bitakwi miha kana ngalampengkeunana syajarah min syughuriha tikeur letikna itu syajarah. Pasorot mangka jadi itu syajarah muwajjatan eta anu bengkok. Faqala tuluy nyarios saha Ahmadu Ahmad al ahsanu ari anu langkung sae anu qawimaha eta yen ngalempengkeun urang sadayana kana itu syajarah al ana dina ayeuna. Padhahika tuluy seuri saha abuhu bapana Ahmad. Waqala sareng nyarios itu abu lahu ka Ahmad la iya ta'ata henteu gampang naon zalika itu takwim ya walidi hei bapak hei anak kuring li annaha karena sayaktosna itu syajarah qad kaburot eta nyata geus gede itu syajarah wa ghaludot sareng geus teuas naon sakuha batangna syajarah. Pakazalika mangka eta kulantaran itu al waladu ari budak allazi anu
lam yata'adab henteu beradab ieu walad min syughurihi ti leutikna walad la yumkinu henteu mungkin naon tak dibuhu ngadidikna walad fi kibarihi dina waktu gedena walad. Nah sakitu heula wallahu a'lam bishawab.